Kalau panas kieu lah nguseup teh benangan hanteu. Duh. Mak, sabaraha aya parkir, Mak? Lah murah ujang mah 2.000 we. Eta bebeunangan nguseup teh. Tuh lah, Mak. Kalau teu bebeunangan pugu aing malah nguseup teh. Lah panas-panas kieu tuh udah nguseup. Mun urang mah meuli we ka pasar, moal papanasan. Yah kieu mah laukna ge keur sarare. Kali ini aing ngomong teh mending ngambul. Nya aya lauk-lauk sare. Eta buktina teh meunang kalah eleh ku lauk. Ah, can nepi milikna we jeung abi mah. Naon tuh nyata nyawain ini Rabik? Kalau emosi kitu itu meunang teh nantu eta eupana. Cih, lain emosi kitu, han hayo we tuh nyata nyawa ya, keur mah panas, keur mah teu meunang, hayo we tuh nyatanya. Naon opana sagarupa tadi cacing opana mah. Dua ku cacing opana, mun urang mah ku tutut. Ari kitu alus mah, opana ku tutut mah. Nya butut. Ini teh sabuking ngamul goblok asa sabuking ngaledek we ka aing kira-kira teu meunang. Wah, aing dikerjain ieu mah geura. Katon ini kok aing buking ngaledek. Gelo suganya. Kalau buking ngamul buki dieu teh. Lah sabaraha ya? Wah, pusing aing mah. Ya. Kopta jeung kabeh. Nah jadi ambek-ambekan gitu teh meunang teh euy. Tapi kajeun da meunang duit 100.000. Hah? Duit mainan. Kawas nu edan gini budak teh. Deng, kenak-kenakan ini Rabik. Batu sudah beli. Tinggal beli kesik 10 truk sama semen. Wah, hebat Mang Jack. Gayanya Pik. Mau bikin rumah Mang Jack? Opik. Jagar Mang Jack. Alhamdulillah. Iya, Pik. Mau bikin rumah 7 lantai. Selain 7 lantai, mau bikin kolam renang sebelah sana. 10 meter. Tapi saya teh bingung, Pik. Bingung kenapa Mang Jack? Bingung. Cari tukang profil, Pik. Biar rumah saya teh bagus. Punya kenalan nggak tukang profil? Bos Areta? Ada Mang Jack. Di Agus Profil yang bagus mah di Purwakarta. Agus Profil? Iya, Agus Profil. Ada akun TikToknya nggak? Ada. Oh, siap atuh. Tuh ngomong-ngomong beli-beli rokok atau Mang Jack sama kopi nih. Sudah saya kasih tahu. Oh, mau rokok? Rokok sama kopi mau? Iya, mau sok lah. Nanti saya panggil anak dulu. Neng, sini Neng. Apa Bapak? Jangan panggil Bapak. Dedi. Ya Dedi, mau apa? Ini Dedi beliin rokok sama kopi. Ini uangnya. Tapi awas, nyebrangnya di jalan nunggu motor atau mobil lewat dulu. Ya, hati-hati. Nanti anak Bapak hiji-hijinya ketabrak deh. Iya Dedi. Jangan lila. Ya. Pik. Bojona gede ndakna. Apaan? Naon? Tuh Mang Jack. Oh, siap. Mang Jack, mana tuh budak teh ieu di lapisan geuning beli rokokna? Iya. Lila pisan. Mana atuh mobil sama motor teh nggak ada yang liwat-liwat. Buah edan. Neng, hari kamu sama Dedi disuruh ke warung teh. Mani lama kakak menjedok di sini. Ih, iya Dedi, dari tadi teh aku teh nungguin motor sama mobil pada ngelewat, tapi nggak ada. Dan Neng Gigi teh udah kesel dari tadi nungguin, nggak ada yang lewat-lewat. Buah edan. Aing boga anak segelis-gelis on teuing. Kamu teh maksudnya Ada naon ini? budak aing. Oh, Kenapa? well, Mak, mau pisan dahareun yuk, Mak. Kuring teh lapar ieu teh. Dugan atuh aya naon Mak atuh yeuh. Naon atuh Jang? Tuh mending keneh ngalau eta we ka kebon, ngala jagong. Kalau dibeulem anu tere atau dikulub. Oh, itu Mak. Nya jeung ngala 5 siki mah udah loba teuing. Atuh nya Mak. Nya jeung pilihan. Oh, iya jagong teh euy. Ke. Ieu teh mana ieu nu kolotna ieu? Da ieu teh baruluan kabeh ieu teh euy. Berarti geus buluan mah geus kolot ieu teh euy. Lah. Ieu we lah. Lah, loba teuing 2 siki geus karolot ieu, da geus baruluan ieu na ge euy. Lah. Aduh,
Leusuh mah euy. Tah mah ya geus ngala 2 siki lah loba-loba teuing mah. Aduh, iya geuning. Teu eling jago ngora di aala. Ah, bet geus kolot mah. Yeuh, tempo gerak. Tuh. Ih, geus kolot mah, apaan ieu geus buluan mah. Berarti lamun geus buluan mah geus kolot mah. Yeuh, Jang. Ari jago mah kabeh ge buluan. Tong disasambakeun jeung jalma. Jalma mah buluan teh geus kolot. Jago mah ngora keneh tah. Ih, aing sugan teh geus buluan kieu teh geus kolot mah. Ih, aing mah atuh kumaha tuh ieu mah. Aduh, euy. Singgaraneng euy, aduh ya aing ya keur nyari ka cida awak, aing teh gering nah atuh euy meni garaneng. Ari ini aing montong-montong di dia lah, gandeng aing ya. Cih, sia nih kalau nyarekan kitu. Cicing we nu gering mah mentok pipilu jeung aing. Lain ku masalah kituna karehet. Ari sia keur ngaruruskeun naon tuh eta? Kolot buluan. Naon nu buluan eta? Iya jagong pik, tah ieu pan geus buluan ieu teh berarti geus kolot pik. Nah, ari cek si emang ora keneh cenah kitu pik. Sia kawas lain kolot atuh. Enggadekeun heula aing. Aduh, aing sakieu keur gering na. Deng, aing heueuh. Yo, ieu teh ngora keneh satun. Tah deuleu ku gegebir. Tuh, ngora keneh. Ieu buluan sotenan, ieu mah ngaranna ge jagong. Ari jagong mah berbulu domba. Tah deuleu. Iya, sugan teh kieu pik. Payang geus buluan kieu pik, kolot teh kitu pik. Heeh, sia sote kokolot begog. Tah, siri teh. Ari